Ini mirip babi cabitan kan? Babi cabita. Babi cabita siapa? Terus lah ngayal wes ya. Ayo acuh, gerak pakai buksnya gerak, pakai. Geser. Pan sih emang dorong air. Lain aing tuh si melel. Kita awi. Awi aja di dia tadi oh. Mesti tadi jangan ngajodok di dia. Parah dia mah. Aing teh hayang nyaho ieu dak ieu. Sugan awi kudu dieuweukeun ieu. On teu dieuweukeun diayakeun deui ku aing ieu. Potong tuh nu ieu. Atuh lucu. Ajen rubuh ge. Geus cul, ulah bahasa bae. Ini orang mikirkeun masa depan orang kumaha. Ulah diambil pusing lah di rumah, santuy. Jogetin bae, jogetin. Ya, ieu tangkurak si Maleo. Pak RT ge, hidupna kudu bersyukur. Rezeki mah saya nu ngatur, Leo. RT mah bohong urang cu. Masa orang tuh menang-menang duit. Nu aya menang syukurin mulu. Aku heran ke sacul, percaya we ka RT. Jangan-jangan saya disogok sih ke RT-nya. Wow. Sebadak berbal jasa. Maksud RT mah orang bersyukur sebari usaha. Berarti aing kudu bersyukur, Cul. Pan aing teh usaha. Aing sarua Cul teh usaha. Aku sarua lel aing kadinya nama liur jatuh usaha. Aha. Aing boga Edi. Ide. Sarua bae teh ge. Mana teh mamangna. Dia boga ide naon em? Aing dia atuh. Geus tanggung di dinya. Kumaha? Mantep kan? Mantep. Mantap usia bejan. Sudin aja saya jadi bencong. Bisa turun harga jantung aing. Preman kebun pisang. Terus saya siap kumaha Lel? Ih, aing mah daek BM, yang penting uangnya yang besar. Uang besar hulu siap bejan Lel. Ini kayak Bang RT yuk, asban orang. Ngopi-ngopi aja tadi ngobrol. Ayo tuh. Kayak RT. Oh, ayo lah. Dia duaan gerak samperkeun 3 peso salah. Lamun teu mere, karak aing nyamperkeun. Ayo tuh. Ingat. Ih, aing tas melel. Asup bolon ke pindahna. Iya, tadi di dia. Gimana itu? Dasar badut ancong, mantap tarik bae lu aing. Well. Kudu nama sih lewat dieu, aing lewat dinya. Asia kumaha meureun. Itu. Woi, anak muda. Ya sih ya budak dua. Lel, enaon? Dia tuh poin aja. Asia kumaha sih Lel? Kan urang menik malak kan nembak awewe. Ya, udah gini aja, kudu gini aja. Naon meta duit ka aing teh boga duit. Pan nyanang geus nyahoeun si M. Tuh, nyanang geus nyahoeun. Sakti siap le. M sakti jah tuh budak. Asupan aing geus nyaho meureun ja aing ngadenge omongan sia. Oh sia geus nyaho le. Geus mana? Geus mana? Lu sampai atuh koin grokeun dia turun tangan. Teu kumaha pan aing teu boga duit meureun. Geus M. Sok nggo ke si Acul tuh ditu. Geus ya tekan blok yuk. Oh, sampai lupas. Oke. Kumaha sih M? Menang tuh. Bocul. 3 plan lagi tuh bukaun. Ayo si Melel ke mana? Itu pun tidak ditunungan si Gaple, besi kabur. Benar dia mah kita marah begitu doang. Ayo samperin aja, bisa yuk. Ayo siap le, si Acul tuh datang. Beak siapa ya nama? Komo itu tuh lebih gatung geus ge 2 juta sih ya. Ayo siap. Tatel ke mana? Naon ke dia? Ya bener ple, kita buka duit. Cocol aing teu boga duit. Sarua ple. Lu ngurang dah. Enggak apa cobain duit.
Sini lel, jelema teu boga duit dipalak. Bener sih mah. Bohongnya nama cul, teu boga duit. Geus langsung maju gedang bae. Ulah di gedang, kame-kame. Oke nya. Masih ada tahan aing. Terus bener siapa le? Teu boga duit. Teu boga duit tuh aing, angge keur pusing teu boga duit. Ya naon sih duit? Yang para lauk. Geus coba bahasan. Geus serahkan semua yang ada. Geus we, ayeuna kieu bae. Para belauk berapa duit emang? Murah tuh cuma goceng. Goceng. Konsia meuli kan itu. Yo ya tuh. Oh, Jatuh masih berarti aing ge. Jatuh masih tuh. Itu artis itu. Oh, mana? maksud dia naon lel? Lamun aing teu waras mau main YouTube. Itu kumaha tuh? Pan urang nunduk malak, pan masih nu mere. Sudah. Aing karunya kasih japle. Kurang sesama manusia mah saling berbagi. Terus uang ke RT ayo. Ayo, baru tunggu sah. Ayo. Iya, Sudah. Ya anak RT na meureun urang berpacar bae. Setuju aing. Ayeuna sia ka barat daya em. Sia lel ka bagian timur tengah. Oke. Ayo ke mana tuh? Aing seperti biasa nungguan di tempat. Itu amat. Sih lo ngomong, ayo urang OTW. Ayo, berangkat. Sial, tengkurak si Anjul kebiasaan yang nana doang. Di kemana di tengkurak RT? Teh, teh, oi, apakah ada orang di sana, teh? Teh, 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 teh. Kemana di si RT? Jangan baik. Teh, teh, di lokanya nak kebun kopi. Cobain kan ya. Teh, teh, teh. RT, teh. Macam biasa di tempat. Teh, RT, teh. Aduh, kemana di si RT? Kira-kira si RT yang saat ini si RT kan ya? Untuk memastikannya, gue ini telepati ke si RT. Wah, wah, OM nih. Tumben nyala temen HP. Sabar, Em, sabar. Ada apakah gerangan saudara OM? Lel, aing di mana? Haju mah aing di mana? Buset, Aisyah terpenting amat telepati aing gitu doang. Geus lah, aing dek neangan si RT deui yeuh. Sarua aing ge. Dek kapanggih jeung babangus si RT. Ayo kita panggil RT. Mana suam di tempatnya? Aduh.
kita sanggup dengan RT. Nyana cekap panggil jeung RT. Ayo mereka buri. Jasi tempat. Aduh, saya itu kena aing. Demit kan ya. Pahit. Ampun, Mbah, ampun. Kenapa kada cuma neangan Pak RT doang. Aduh, aing nabrak naon dia. Aduh, aing ampun, Mbah. Aduh, angga sirup aing ieu. Aing aduh. Sia horeng. Kasih keur naon di dieu? Kenapa RT aing? Parah sia, taksi RT careuh, jangan RT di leuweung. Geus ulah ka marah-marah, ieu mah tempatna bisnis jasa. Itu urang kacul. Aja aing nu di marah-marah, pada aing ditelag jurig di dieu. Nah, ayo tuh. Kamera rolling action. Iya yo. Tolong malah suri Jamalel. Ya iya Joel. Ayo bawa repot. RTG naon? Tekan. BPO. Gering ya, gering. Malah naik nembak awet. Kalau aing tak nyelek. Pindah. Action. Buka coba ya. Kamera rolling action. Masih pun mati lah, baru malah nembak nembak awet. Udah gini aja nih, gini minta aja. Banget mana? Oh, keren mana? Sampai aja kan turun. Kuma kan coba. Wah, video. Kan, dia nggak kelantaran hulan karena ngomong gitu. Ayeuna sia ka barat daya em. Sia lel ka bagian timur tengah. Ayeuna ka mana tuh? Aing seperti biasa mingguan di tempat. Itu amat ya lo. Uy, apakah ada orang di sana, Teh? RT, Teh. Kat. Jangan dan Diana lagi di kamera. Berkiluran. Jadinya si Batisnya ke dunia kan? Oh, benar ada jadinya.
Itu juga kelima deh. Heeh. Lel, awas ya Lel. Lel, awas.